Masalah sundatan ya setik mah beren bisa Arifnya. Jadi Arif namun ditanya ke bapak masalah sundatan anu bisa dijawab gua Arif dijawab, lamun teu bisa eta Arif mohon maaf satu acana gitu. Jadi sundatan eta prosesnya eta sameme acara eta geus di awalna ku kokolot eta dibentuk eta Pak. Di kokolot Baduy jero dipupun sampai ke kokolot Baduy luar. Jadi dibentuk waktuna jeung waktu bulanna jeung tanggalna eta kokolot nu nyieun gitu. Jadi masyarakat mah gitu ya, masyarakat nu dekajat eta kumaci kokolot gitu. Jadi waktuna eta poena ge tanggalna dijieun ku kokolot di bulanna gitu. Ayeuna di dia bulan kalima tadi bulan kalima ayeuna di tanggal 28 bulan beda ya, soalnya bulan-bulan di luar yang di dia kan beda yang nasional ya, bulan aturan di Baduy ya Pak yang ngaranna bulan kalima dipakena waktu neta di tanggal 28 gitu. Di kami mah tadi 8 likur bahasa di Baduy eta 8 likur gitu. Jadi persyaratan nu disunat eta hiji di dia eta kudu ayam kampung di dinya makena eta. Terus pisang emas eta yang sunat gitu. Terus
samak eta tiker pandan, terus bantal eta diwajibkeun ajang nyundat. Oh, Labuan Bajo. Eta anu nyundat eta di dia ti baru jero bengkong ngaranna eta orang baru jero, jadi bengkongna aya 3 tadi mun teu salamat 30 sabaranya poho ari ya mun teu salah tadi teh 39 eta nu dibawa-bawa tadi eta ajang kokolot eta ngaranna panghurip pisang emas jeung tiker pandan jeung bantal eta diwajibkeun eta ajang bengkong ajang nu nyundat teh soal hiburan masalah sundatan eta diwajibkeun mah aya hiburan gitunya, jadi aya ngaranna baksa eta di pas acara sundatan eta diwajibkeun eta aya kudu baksa gitu. Terus si budak sundat eta di dia samemeh di sundat eta dibawa ka cai, terus beres di cai eta karak disundat eta isuk-isuk eta jam 4 subuh terus dibawa ke cai, jadi supaya si budak sundat eta supaya tiiseun jadi baal gitu. Setelah disundat prosesna engke kukumpul ieu nan masalah tumpeng engke dibagi-bagi ke kokolot teh. Jadi anu dibungkus pakai daun pucuk aren di dia mah daun kawung eta setiap kokolot eta pasti kudu boga eta yang terus di tumpeng eta dieusi ayam kampung itu menang ayam negeri ya, khusus ayam kampung eta dina tumpeng eta. Iya siri, aya gambir, aya jambe, aya daging ayam dan bandeng. Mun ieu penguatah bahasa di dieu mah karena ieu masih belum jadi nasi. Ini sebentar lagi. Sekitar 2 jam lagi ini dikeluarkan buat tokoh-tokoh adat, sepuh-sepuh dikasih ini satu nunyin kieu setiap yang punya hajat. Ada yang 30, ada yang 50, ada yang 60 tergantung kita kemampuan. Fungsinya ya buat acara sakral. Kalau sakral ini kalau nggak dikasih ini tokoh-tokoh adat atau sepuh-sepuh nanti kita ketulak. Penyiarkan Umi, penyiarkan.
eta nutos disunat eta. Biasa di dia nutos beres disunat eta 4 hari 5 hari eta nggak bisa main deui gitu. Pokoknya nggak sehat lah gitu. Udah sunat eta. Banana. Demikian informasi di kami. Salam. Semoga buat semuanya ada jadi manfaat. Yang kedua ada dia.
pembedanya kok tadi ya, Pak? Ya, Pak. Kotak na ulah kita jadi tadi kotak nang masing baik. Sini dong. Usah terasnya nanti pemut lagu dong. Bapak nu mana ya bapak? Oh ya, sakin. Enggak ada. Kalau perlu terasane lagu neta. Miring bingah ini. Tak itu kemelangna si sakin. Turun. Kita cara orang ulamkeun ya lagu miring bingah, cuma ulang askeun bae dina atensina heulanya. Kamu terasna nanti pemut lagu dongkapna di ambuna Tasminnya, itu lalu perlu sanes nyata pohok kebak.